gitu deh tungtungna jore jasa atunya namanya nyahoeun dosana Soeharto urang mah teu nyaho urang mah teu nyaho mun jadi urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia teu nyaho urang mah tuh nu nyaho nama urang mah hebat bae ge Soeharto teh tapi pan kunyana mah kanyawan penyalahgunaan APBD penyalahgunaan uang negara penyalahgunaan atunya nama nyahoeun boro-boro nyana aja ku lagi nyaho atuan ente bae nu teu nyaho mah kira orang ketos atuh tuh di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsinya atuh komo kuari atuh nyaho jasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu korupsina atuh ja nyaho mun dibejakeun atuh ja nyaho korupsi ti mimiti si A si B si C cetakan niun atuh ja nyaho kabeh ge atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten sadanya ada ditutup-tutupan ge emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi teu ja nyaho atuh ja nyaho bupati Tangerang bupati Serang bupati Pandeglang atuh teu kudu ditutupan tah Pak sanajan teu dibuka ke atuh ja nyaho nya teh lain rahasia jangan patur ge nyarahon korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueuh nu ditutupan hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia. Alhamdulillahirabbil hampir cenah kiai nyahoanan bupati korupsi aing mah ulah deuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan korupsi lurah atuh komo ka ditu ka embahna inculah bae geus korupsi atuh ka embahna ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna kumaha emang ya sia mah santri kiai anunya heuh kunaon emang kopehna miring akur jeung guruna atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapak ge kos kitu bae sih dalilna ulah hese-hese disoekeun sia ku aing buktina atuh jalurah korupsi teu naon atuh horeng inohong lagi kitu ieu kurang lamun nyarita bupati korupsinya ulah loba omong ja gubernur lagi embahna korupsi urang nyarita ka gubernur Pak gubernur ibu gubernur kunaon sih ulah loba omong lah jadi luhur lagi kitu keneh atuh teh mah korupsi berjamaah afdalu ya Indonesia ieu keur nyaritakeun kos kitu lain caritaan kula caritaan wartawan nun meritakeun nyana di berbagai koran emang kieu sok maca koran ulah loba omong itu bae pokona mah geus kira aing maca koranna masuk aya bae aya bungkus lauk asin gitu dibacaan setik-setik Masya Allah karim kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian teh kula alhamdulillahirabbil alamin ieu keur carita pejabatna keur carita lalaguan maksiatna di samping korupsi lalaguan mabokna emang kumaha gitu temuat di dia berbagai instansi laporan nyabaah ke Singapura ngehenin di Singapura menenangkan pikiran mabok teh atau sekadar mabok majah teu terlampiaskan coba cari perek di samping di negara mah ieu mah rahasia negara sebenarnya mah mun kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan ti negara dek dipake dek henteu ya kulantaran hook ya dipake wae Masya Allah marabok zina judi nungaran anak Soeharto Tommy judi kelas besar di dunia nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia nyen tempat judi kuari nyen tempat judi di Indonesia tuh ditutup di Pandeglang di gitu naon ngaranna deket pantai
dirinya kunyana dibeli tanahna dipersiapkan jang judi untung ayah salah satu menteri mau diceritakan kukula menterina tidak tanda tangan gula lena aku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karar itu nu kuari mah tuh leuwih parah nu baheula ieu nu kos karar itu bohong Rasul ngomong-ngomong geus buktina urang mewah jak kuari kendaraan atuh jauh mewah iba jauh mewah urang jazinah bae jeung awe sakadaek dajati diraonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti ayo sia asal hayo sia hayo sabakeun Gusti ngal kebal deui eta bahasa kos kitu sia sabakeun cak Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui dalakeun Gusti hayo buat nya menyanawantinya teu nyahonna naon teu nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganuan kitu ngaranna pengikut-pengikutna geus ku Allah na ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku geus sadaekna hirup sia kuari mah patahna alim janu aing ayo watuh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya dinyana atuh pindah-pindah nyana manangan kanikmatan teh ti neklep ieu ka neklep ieu wow atuh ayeuna mati bar ieu ka bar ieu terus bae kuari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah kuari maka orang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa orang Cina kumaha rasana coba hayang nyaho ka orang India coba hayang nyaho ka orang Amerika tungtungna ka orang negro ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin biadabna akhlak kafirin bloon tolo akhlak kafirin diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khalik Allah jeung ngajak iman ka dirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya lain sakadar teu percaya bahkan manehanana ngalelewe lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara kuari Muhammad umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetap inkar saeutik anu nuturkeun umat Kangjeng Nabi Isa sate acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa na dek dibunuh jadi ulah kaget Muhammad sarua nu baraheula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah dia jelas-jelasan fasda' bima tu'mar qabla dieuna terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatena geus dicap boro-borong milu lena aku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karar itu nu kuari mah tuh leuwih parah nu baheula ieu nu kos karar itu bohong Rasul ngomong-ngomong geus buktina urang mewah jak kuari kendaraan atuh jauh mewah iba jauh mewah urang jazinah bae jeung awe sakadaek dajati diraonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti ayo sia asal hayo sia hayo sabakeun Gusti ngal kebal deui eta bahasa kos kitu sia sabakeun cak Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui dalakeun Gusti hayo buat nya menyanawantinya teu nyahonna naon teu nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganuan kitu ngaranna pengikut-pengikutna geus ku Allah na ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku geus sadaekna hirup sia kuari mah patahna alim janu aing ayo watuh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya dinyana
atau pindah-pindahnya namanya ngan kanikmatan teh tinek lebih wow atau ayeuna mati bar ieu ka bar ieu terus bae kuari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah kuari mah ka urang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa urang Cina kumaha rasana coba hayang nyaho ka urang India coba hayang nyaho ka urang Amerika tungtungna ka urang negro. Ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin, bloon tolo akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khalik Allah jeung ngajak iman ka dirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya lain sakadar teu percaya bahkan manehanana ngalelewe lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara kuari Muhammad umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetep inkar saeutik anu nuturkeun umat Kangjeng Nabi Isa sate acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa na dek dibunuh. Jadi ulah kaget Muhammad sarua nu baraheula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah di jelas-jelasan fasda' bima tu'mar qabla dina terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatekna geus dicap boro-boro milu kahdanan kumilu merangan dari Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam satungtung urang kuari bae ge salilah hirup teu eureun-eureun urang ngadenge perang teh eureun-eureun ngadenge perang geus mah Irak kemudian ke Libya kemudian baheula memehna Ethiopia terus teu eureun-eureun bahkan rencanana terus bae Amerika mah sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia ieu terus karena agama kuari geus mengarah ke agama entek sing hade urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu karitu bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngejegur ngan beda cara perang baheula mah perang teh bener-bener medan perang atuh kuari mah teu pugu jajan mah di kahdanan kumilu merangan deui ka Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam satungtung urang kuari bae ge salilah hirup teu eureun-eureun urang ngadenge perang teh teu eureun ngadenge perang geus mah Irak kemudian ke Libya kemudian baheula memehna Ethiopia terus teu eureun-eureun bahkan rencanana terus bae Amerika mah sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia ieu terus karena agama kuari geus mengarah ke agama entek sing hade urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap
Ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu itu. Bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngajegur ngan beda cara perangna. Baheula mah perang teh bener-bener medan perang atuh ku ari mah teu puguh jajanna di luhur bahkan kapal tanpa awak. Perang teh ngan saukur kapal bae memawa bom roket jelemaan di luhurna ditembak salah teu ditembak salapan ku urang paling nyingkir kapal paling urang markas-markas geus dibuat ku ari di Indonesia direncanakeun markas non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta. Cihi ulah dikira geus mengarah ya teh. Ya Allah ya Rabb. Geus tinggalnya na masang satelit, masang kieu mana Cikupa. So oh iya Citra ini mana Bojong. Wah iya. Mana Sepatan? Oh, iya. Cilongok ulah. Cilongok ulah. Aduh. Lain lalagan teh kitu jasa. Kitu jasa karena aku hari. Kitu jasa. Masya Allah. Lantaran Kangjeng Nabi dakwah, Kangjeng Nabi ngajak dilelewe ku kafir teh. Lain sakadar direrewe dijebian dianiaya Kangjeng Nabi teh. Nah ditegor kapan ku Gusti Allah teh tegoranana melalui baksa iwal borro paila dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam jadi paila model kieu tegoran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan padahal subur tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu kok kuari mah jadi madarat jasa boro-boro boga kendaraan imah mewah dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil baksa ditegor ku Gusti Allah melalui gempa melalui angin beliun melalui tsunami ditegor ku Gusti Allah wadorro penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk teh nu setruk kelas menteri kelas pejabat kelas gubernur kelas bupati setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk mikiran naon tuh nyana kapan orok kapan setruk mah itu tidak pemikiran setruk mah tidak pemikiran lantaran temahi nu kudu dipikir anak-anak otakna modal setruk ieu orok pikiran naon nyana apa pikiran bapakna sering naik deui jadi puyeng meureun nyana kita orok setruk masyaallah karim hese geus caritakeunana tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo tina TV tina internet dan lain sebagainya kaayangna leuwih gede tibatan pelaksanaan anak bisa jadi terus setruk budak leutik ge lantaran teu mahi di otakna kahayang nyana terlalu bongsor kaayaan metetet ya otomatis kan setruk pantes sama ai orok setruk masya Allah ini bawa ke Imakola kenapa ini mbak ini menurut dokter setruk mikirin apa ya tahu dah bapak tadi bingung teguran ti Gusti Allah lain anak si mbak jeung si emas bae di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa anak jelema gede setruk loba jasa ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae teguran ti Gusti Allah secara umumna setruk secara khusus-khususna ieu penyakit-penyakit nu lainna ieu geus ditegor itu ku Gusti Allah tah tetep bae ditegor kitu teh moal sikene buang ka warah keneh bae kos diurang di Indonesia tegor ku tsunami
saminggu jelemah teka diskotikna deres tak begitu tsunami Aceh nelem mayat ambualaya dipermasalahkan cara mandi anak Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional secara internasional darurat bereskan guys ngomong kabeh 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua da kumaha urusanana atuh mandianan aku mah digubiak bae geus atuh geus maning kubur bae geus darurat sanes sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal di tentara-tentara kendaraanna darurat kapalna teu bisa ka ditu teh hanya beberapa lah nah eta lah jadi nyata neuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargaan wal hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieuna nyana para rae berjamaah amal-amalna be nu dibawa teh mobil singgul limpang dan lain sebagainya saminggu jelema eueuh nu rekreasi Karang Bolong sepi kabeh di Sukabumi tempat rekreasi sepi Bandung Lembang sepi kabeh bahkan iya Singapura ge sepi luar biasa dunia nyaho lesu kabeh hotel kabeh nah diskotik naik klub kabeh sararepi barang ge saminggu deui ekstasi deui ganja deui mabok deui dan lain sebagainya sampai ke Tegor deui Jogja sabaraha ieu paehna upahna teh 500 saeutik kumaha 200.000 gempa deui Sukabumi sabaraha nu paehna aya 20 mah saeutik tah mah bari mah geus teu jadi masalah paehna diukurna ku tsunami itu bola 200.000 teh saeutik naonan tah mah kumaha mun kanyana tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu tu angin tegor tetep bae ditegor ku kitu teh teu bisa melalui dakwah ulama teu bisa melalui dakwah para habaib teu bisa melalui dakwah para kiai geus teu ieung-ieung ku ari ditegor langsung ku Gusti Allah tsunami gempa angin tetep bae masih kene teu ieung-ieung keneh kumaha tah فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ Wallahu alam bimuradi falamma nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajadi ninggalkeun kana piwurukna teu ngadenge kana pituturna teu ngahiding kana panyingsieunnana terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna dibere bihi ba'sa jeung doro teh tetep bae umat tu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila melalui gempa angin dan lain sebagainya tapi tetep bae manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul mah kunyana teh didenge nu baraheula ieu umat tu baraheula zaman memeh Kangjeng Nabi teh didakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabina tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegor melalui basa iwadoro tapi nyata tetep bae teu jadi terus bae inkar kafir maksiat kumaha ta ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekah geus kabeh dikerakeun rasul ngerahkeun dakwahna teu bisa ku Gusti Allah langsung ditegor tetep bae kumaha ta bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai' cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit cai jadi duit minyak jadi duit bensin jadi duit kabeh ku ari mah jadi duit di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro limbah-limbah anu guna nu teu guna ge ku ari mah dibeuleum jadi duit kabeh nu teh jadi duit atuh akibatna malalah mur jelema teh tanah dijualan gunung dijualan segala rupa dijualan zaman baheula teh kos kitu
tangkal kayu dijualan, gunung dijualan, kobe perebut siapa menang di pemerintahan baheula lagi perebut nu ngajual gunung, nu ngajual lahan, nu ngajual hutan, nu ngajual macem-macem rakyat gitu kene siapa bisa akibatnya mewah kehirupan teh mobil en sekedar mobil-mobilan tapi anu kelas miliaran gitu kene imah geus mung make imah-imah anu goreng bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji 2 3 4 5 genep wah aya nu boga 10 imah teh kelas MM-an kus karar itu teh wah nya nah ngomong hahaha lah ya urang maksiat ge geuningan mahmud ya urang maksiat ge subur dah kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala bohong teh terlena ku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karar itu nu kuari mah tuh leuwih parah nu baheula ieu nu kos karar itu bohong Rasul ngomong-ngomong geus bukti urang mewah ja kuari kendaraan atuh ja mewah ibadah mewah urang ja zinah bae ge jeung awe sakadaek da jati diraonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti ayo sia asal hayo sia hayo sabarkeun Gusti ngal kebal deui eta bahasa kos kitu sia sabarkeun cak Gusti Allah sadek geus sia moal kebal deui dalakeun Gusti hayo buat teh nya mah nya teu nyahona naon teu nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganut gitu ngaranna pengikut-pengikut geus ku Allah na ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku Gusti sadekna hirup sia ku ari mah patahna alim janu aing hayo waduh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya di nyana atuh pindah-pindah nyana manangan kanikmatan teh ti neklep ieu ka neklep ieu atuh ayeuna mati bar ieu ka bar ieu terus bae ku ari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah ku ari mah ka urang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa urang Cina kumaha rasana coba hayang nyaho ka urang India coba hayang nyaho ka urang Amerika tungtungna ka urang negro Wes diacak gas mabok kayak gitu kene ti mimiti bir bintang terus datang ka gitu Joni datang ka teh macem-macem geus pokona berbagai minuman wah guys ngaran ganja menges atau menges jadi hisapan sehari-hari mimiti beka magadon datang ke ekstasi terus kunyana dilalap terus aya nu laporan rakyat asa bodoh rakyat teh urang bae terus bae kos kitu pejabat teh geus kos kitu pedagang nang geus kos kitu rakyat ge milu kos kitu diketos handapeun tangkal awi make anting gede jasa tangkal awi mana make anting mabok ngabok batur mah mabok teh keluar teh roti aya nama suag aduh Gusti Allah mabok ieu mah kabeh geus berjamaah ulah dikira teh baheula ieu baheula pejabat nomor rabok zararina judi pedagangna pemborongna kitu kene ahli ekonomi judi kabeh ge rakyat milu kabeh tinggal hanya beberapa persen nu cerik baik agus ieu si kunaon kieu-kieu teh keur bejeuna ngeuneunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia sakadaek duit aya di nyana jabatan aya di nyana wewenang aya di nyana sakabehna aya di nyana sakayang kumaha Gusti Allah geus kitu lantaran ngaistidraj hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanana sesenangan ku kabungahan nu didikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum baghtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun kakerem atawa dioyag-oyag ieu teh nagara teh pararaeh atawa angin ambalaya terus kitu bae paraeh jelema teh aya geus disiksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh bae ngan nu iman mah diampian ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenarnya
gabe nu iman mangan kadelena baik kurang hiji padahal henteu malaikat mau moal kaliru nya malaikat mah lain cara pejabat malaikat mah lain cara calo malaikat mah tuh lain cara pangacara di pilihan mana nu aya duit atuh henteu malaikat mah jujur lain cara advokat malaikat mah lain cara hakim lain cara jaksa di pilihan lain malaikat mah jujur oh ieu mah nusuk di masjid bae cabutan tek 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 oh ieu mah nusuk di majelis Istiqlal lihat cek 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 dibayang-bayang heula maksudnya gitu disalamet ke tanu baheula teh dengan kaderena mah buleug ngahiji akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun atuh dirinya putus asanya kaduhung amat cek aing gamari teu iman kaduhung amat aing henteu loba nyieun kahadean kaduhung amat aing teu loba sedekah kaduhung amat aing teu nyieun kahadean mublisun tuh artina kaduhung ke eta mah ayyusuna min kulli khair masyaallah Umat ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat. Muga Allah nyaahun jeung ulas bae ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu. Ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula, tetapi ieu teh ajab umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu. Mentak rahimallahu abdan tadabbar hadhil ayat. Nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade. Sing hade jasa sing hade tuh. Lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY. Presiden Soeharto geus kaliwat. Luar biasa cek Gus Dur mah. Istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba. Ieu hebat. Gus Dur ngalem jasa Kak Soeharto. Jasa Presiden Soeharto pembangunan Jakarta kurang kadeuleu. Timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang jalan-jalanna ieu istimewa berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekel ku Soeharto jasana gede jasa di samping gede jasa gede dosa. Gus Dur mah kos gitu deh tungtungna jore jasa. Ketombe basah balik-balik lagi. Mungkin shampoo kamu nggak 100%. Ayo kita cek. Move on ke Head and Shoulders Ruji Klinis. Hingga 100% bebas ketombe basah, melindungi kulit kepala. 100% PD. Head and Shoulders. Hari ini mau mukbang dimsum mentai jumbo. Dan cobain es teh yang enak dan banyak vitaminnya. Segini itu 78 ribuan. Besar banget ya. Ini dimsumnya berdaging banget sih. Kalau habis makan yang fresh kayak gini, minumnya es teh nggak sih? Itu mah kos gitu deh tungtungna jore jasa. Atunya nama nyahoeun dosana Soeharto urang mah teu nyaho. Urang mah teu nyaho mun dijadi urang ditanya ai Soeharto salahna naon sia? Teu nyaho urang mah tuh. Nu nyaho nama urang mah hebat bae Soeharto teh. Tapi pan kunyana mah kanyahoan penyalahgunaan APBD, penyalahgunaan uang negara, penyalahgunaan atunya nama nyahoeun. Boro-boro nyana aja ku lagi nyaho. Dengan ente bae nu teu nyaho mah. Kira orang ketos atuh. Tuh. Di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsi nyaho atuh komo kuari. Atuh nyaho jasa teh kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta. Uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu. Korupsina atuh jan nyaho, mun dibejakeun atuh jan nyaho. Korupsi ti mimiti si A si B si C cetakan niun atuh jan nyaho kabeh ge. Atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten sadanya ada ditutup-tutupan ge emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi teu nyaho atuh nyaho bupati Tangerang bupati Serang bupati Pandeglang atuh teu kudu ditutupan tah ba sanajan teu dibuka ke atuh nyaho nya teh lain rahasia batur ge nyaraon korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueuh nu ditutupan. Hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia. Alhamdulillahirabbil. Hampir. Sana kiai nyanyawanan bupati korupsi. Aing mah ulah deuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan. Korupsi lurah. Atuh komo ka ditu ka embahna.
Inculah baik geus korupsi atuh kumbahna. Ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna. Kumaha emang? Ya sia mah santri kiai anunya. Heeh, kunaon emang kopeahna miring akur jeung guruna. Atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapada ge kos kitu bae sih dalilna ulah hese-hese. Soekeun sia ku aing. Buktina atuh jalurah korupsi teu naon atuh horeng inohong lagi kitu ieu. Kurang lamun nyaita bupati korupsinya ulah loba omong ja gubernur lagi mbahna korupsi urang nyarita ka gubernur Pak Gubernur Ibu Gubernur kunaon sih ulah loba omong lah jadi luhur lagi kitu keneh atuh teh mah korupsi berjamaah afdalu. Indonesia ieu keur nyaritakeun kos kitu lain caritaan kula caritaan wartawan nun beritakeun nyana di berbagai koran emang kieu sok maca koran ulah loba omong itu bae pokona mah geus. Kira aing maca koran atuh. Sok aya bae bungkus lauk asin gitu. Dibacaan setik-setik. Masya Allah karim. Kula masa kadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh. Nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian. Cek ulah alhamdulillah rabbil alamin. Ieu keur carita pejabatna. Keur carita lalaguan maksiatna di samping korupsi. Lalaguan mabokna emang kumaha gitu. Teu muat di dieu. Berbagai instansi laporan. Nyabaah ke Singapura ngehening di Singapura menenangkan pikiran mabok teh atuh sakadar mabok mah jah teu terlampiaskan coba cari perek di samping di negara mah ieu rahasia negara sebenarnya mah mun kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan ti negara dek dipake dek henteu ya kulantaran hook ya dipake wae. Masya Allah marabok zina judi nungaran anak Soeharto Tommy judi kelas besar di dunia. Nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia, nyen tempat judi kuari ndek nyen tempat judi di Indonesia tuh di Pandeglang di gitu naon ngaranna deket pantai didinya kunyana dibeli tanahna dek dipersiapkan jang judi untung aya salah satu menteri mau dicaritakeun ku kula menterina tidak tanda tangan. Gula dikira Tommy itu ya neangan deui ka Lampung neangan tempat jang tempat perjudian. Nah kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera lintas jembatan ieu Jawa Lampung segera dilaksanakan di modalan ko Tommy kerjasama jeung gubernur nyana mah lain dak naon akses judi di Lampung pikir tak otak sia ulah suraseri nginaheun sedang demo orang Balambung sakira mah naon meureun itu orang bisa nyebrang ka ditu babari tah pikir di Lampung bakal kumaha sebab di dieu teu ditandatangani di urang. Alhamdulillahirabbil alamin aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean di dinya aya 2 tempat anu kunyana dibidik. Wah luar biasa Tommy. Geus dibebaskeun tanahna tinggal tanda tangan unggul teh. Tah kuari nyana nu mantek hayang segera ge tah jembatan Jawa itu Lampung disebutnya Jalam. Tadi itu bagian tempat perjudian. Wah geus boga sabaraha tempat-tempat judi nah sedengkeun eta dek calon presiden ulah mah ngan sakarang ngabejaan bae jangan milih mah bapak-bapak na ulah-ulah teu bisa jalo babaturna nya mah atuh di pasar kemis di jalo babaturna tukang judi ngaji mah ngaji bae ngan judi mah terus bae
itu gua eta salah sahijina atuh pan meureun judi teh lain nyana doang kan nyana mah imamna doang makmumna loba atuh makmumna ge loba jacan hitut imamna atuh makmumna loba jasa meureun nu ngamamnu ge sakelas nyana moal teu kelas pejabat nu ngamam di emang kumaha aya pelindungna di dinya mulun kelas jenderal kelas bintang 7 ya puyang-puyang lah pokoknya salah satu pikir eta Indonesia eta kakarak hiji nomor kedua anu ngarusak-rusak hutan dibakar lain dibakar memang kumaha gitu lamun lain kerjasama korupsi moal bisa untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar nanaonan tah geus diragajian tek dibawa ke ditu ke luar negeri geus tinggal sampah-sampahna dong bakar nah diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ke luar negeri pikir kotak ulah diteruskeun puyang cenah aing geus setruk atuh sia mah sia aing encan minyak namun urang nyaritakeun minyak perih perasa yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang dihandapna diteken ditah meuli minyak urang dibeli ku urang nyana mah nyawan tanu di luar mana tah sedengkeun mun dicaritakeun jatah-jatah di luar negeri sabaraha nah geus tama Indonesia negeri tercinta menang nebus nyawa menang nyebus harta nyawa bapak kolot uyang urang bapak moyang urang sabaraha nu ditembakan sabaraha nu diseret kiai sabaraha nu dibelem para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari rakyat kuari terjepit kumaha coba ayo nyana di ditu ganti deui mobil ndak sinang sarta ini kumaha coba nah iya dinasehatan ku kiai geus lah jakuari mah Kangjeng Nabi na geus teh aya kiai nya nasehatan hati-hati kiai beli kiai ku Golkar dibeli lu tadina saw lu tadina saw anu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah melalui nasihat-nasihat anu kadengena kumanehanana teu ngeunaheun tembak ceger Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanna di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak coba ayo deh kumahanya sekedar nasihat encan aksi-aksi acan geus ditembak encan aksi teh kakarak di panggung doang kakarak nyaritakeun doang kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon da encan ieu mah tapi geus ditembak naon rugina sih sakadar ngadengekeun da encan aksina naon kecuali geus aksi encan ieu mah kok geus ditembak iyalah Indonesia zaman Soeharto nu mantap loba jasa-jasana loba jasa dosana kahartak kamu mulai kaharti tadi dinya keneh kita terus mulai kita di zaman saya tak pangab Trisutisno mantap ketika Trisutisno ada calon presiden loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai jangan kunaon hati belum luka belum selesai belum dibuka perban ketika keputusan Trisutisno tembak tempat mahanya nu kos kitu dijadikan presiden hebat tinggal hebat dalil tinggal dalil tak bisa komo jadi presiden acak-acakan di negara tak bisa tuh ketika nu kamari cerita reformasi mahasiswa ditembak PPD pangabna saha Wiranto manya nu kitu jadi presiden apa kan terselesaikan teh tuh coba hayu Indonesia Masya Allah eta keluargana meureun bapana dulurna kabeh sabaraha urang anu tertembak mana teh nyeri na meureun urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang jatuh ja eta teh Islam teh keur memperjuangkeun negara sugan bae tas reformasi bener orenganan kebeneran ikut urang panjang jadi presiden ieu mah keur carita doang ieu mah keur carita kayaan Indonesia nah kuari SBY penya mah diteruskeun ku aing
aduh Gusti ieu mah keur carita menuju ayat eta keur carita pejabat-pejabat da geus bupati korupsi gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres korupsi kabeh atuh mun teu korupsi mah atawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi kurayap jalan iya lamun bener-bener Indonesia mah makmur jasa Masya Allah luar biasa tapi iya ngelolana teu mampu diome ku Amerika diome emang urang teu diome lantaran naon sumber minyak loba jasa nyana nyuntikan embung lantaran nyuntikan maloba resiko kudu orang Indonesia baik geus terketahui di jaya minyak serang ke Amerika luar biasa diome diberi jatah doang dijual kunyana nyerintah teh bangsa tak ieu mah keur carita ngeut nyaritakeun kos kararitulah tingkah laku para penggede urang kuari para calo-calo dijual sakitu ka ditu mah sakitu geus teu dibere nyawa aya nu 2 kali dijual 3 kali jual disertifikatkeun aya 3 sertifikat di Indonesia kuari mah bisa bae di pasar kemis aya nu 3 aya nu 4 sertifikat teh ngajual pertama lah geus cukup bae make SPP teh kadua ayo AJB-na nomor katilu dijieun deui anyar 4 kali ngajual bisa bae kuari los tanggung jawab ke dirobol jalik ulah wakan nungguan di akhirat tungguan ya ayat ieu tungguan ayat ieu calo kos kitu di mamana ge lurahna kerjasama kos karar itu geus eueun ceuk kabeh ge asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali bahkan ka pemilik nama lah dibere teh kakercetanana doang aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna lurah ka mana nyana ka mana di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-saparapat ke ieu teh ngah yung kelang ieu lurahna ka mana ieu loba keneh datang ka paeh can dibayar di luhur da bage itu da ka luhur geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona ternyata dibawa kabur ku lurahna deuk kubahana si bangsa ieu keur carita kabangkawaran akhlak ieu mah deuk diakurkeun jeung ayat ieu pejabat geus kos karar itu calo geus karar itu pemudana kuari mararabok zararina coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu kuari di hareupeun mata urang nu micin orok di pasar kemis geus sabaraha nu dipicen orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeheung ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh teh kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheula teu pernah masantren datang ka dieu pan di imah nama aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang ye lamun kadeuleu ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkan birahi mah ditumpakan ku setan kapan atuh terjadi di kontrakan-kontrakan ya Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah saeutik boga kontrakan nuhun gitu ji engke kana raka ku sebabnya anak gitu bae sih hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran henteu diteliti zina di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokokna mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil ci bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah jelema ngontrak ieu sabodo penting mah nyana mayar bae ka aing nah sia memang teu kadenge ku cili aing gitu eta emang urang mana cenah kiai ulah loba omong sia pokona mah lain urang Cilongok tambah kos kitu mah di Cilongok mah henteu teu beda rasakeun sia nah kuari ti luhur geus karar itu kemudian di kelas pemborong geus karar itu kelas calo geus karar itu kelas pemuda karar itu kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama nyukseskeun sekupi nyukseskeun apansa ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai pan eta ngacak kiai teh jeung organisasi nu teu pararuguh kiai teh nyukseskeun kandidat can puguh mawa ka agama pan beda arah kiai mah titah ngajakan ka agama ari ieu mah pamarentah keur ngajakan ka arah iblis kunaon didukung atuh kiai mah cukup baik berak ngadoakeun bae atuh simbala lender bae ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun henteu awas ya ku aing geus terbebani ieu geus dibere sekulupi aing ji pondok geus dibangun tah eta kiai geus ngacak
kiai nangis kos gitu batur nyaritakeun korupsi di luhurnya nage horenganan mbahna korupsi dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal eta teh nejis teh kos kitu teh racun teh bangunkeun ke pondok pesantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur teh artina perpuluh wah ulama nu ngahalalkeun perpuluh kuari disempilkeun di pondok pesantren sempilkeun di majelis taklim majelis jeung pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mbugeun santrina mbugeun ngararaji nu tadina jamiahana geus saya mareunana 300 mah kuari ngan tiluan majelis geus hebat listrik dan geus bagus kok ieu teh daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah anu ngangkat bupati masyarakat menurunkan kudu masyarakat deui nu ngangkat gubernur masyarakat mun urang mampu bareng nurunkeun bisa di demokrasi mah kos kitu demokrasi demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat memilih rakyat bisa nurunkeun presiden dipilih ku rakyat turunkeun bismillah henteu akur mah ku rakyat keneh ganti harita keneh nu tadina SBY turun ganti ku si peot beres gitu di negara demokrasi nu ngangkat kiai mah Gusti Allah cak Gusti Allah lantaran sia geus jadi tim sukses aing nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui sapinah riyad takrib diangkat ku aing batur kabeh nyebutkeun tad kemana tad menang nitah saha tah ustad menang 2 tahun naik yai kemana yai menang saha tah ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae kabelah dia mbah kemana mbah anom menang saha kabelah itu abiya menang sangangkat tetap menang Allah jelema dibere suara rakyat adalah suara Tuhan ya Allah mah atuh melalui rakyat nah ngomong kiaikeun si eta kabeh ngiaikeun kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub cak Allah pan ngacak kan kamari masa pina nu dibawa ku kuari jadi SMS na lain gitu wah teu beres cak Gusti Allah diturunkan ku Allah menaiknakeun ku Gusti Allah nurunkeun ku Gusti Allah apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiai eta henteu tapi ku Gusti Allah kuari lain kiai tah mah jamara nang saha tah ngomong kos kitu nang Allah lain kiai tah mah kos kitu mah naon bau bentak lain kiai tah mah kos kitu mah naon eta julukan-julukan ti rakyat menang saha menang menang rakyat nang saha nang Allah gas ulah diarajian kiai kos kitu emang kunaon sarua jeung aing nya proposal ya gas tekar nang saha eta nang Allah ngacak geus ngacak nah kiaina kuari geus ngararacak tuh deuleu ku di Cisoka tuh deuleu di Belaraja tuh deuleu di Pasar Kemis tuh deuleu di Sepatan tuh deuleu kuari di Cipodoh tuh deuleu di Ciledug deuleu di Serang deuleu kiai kabeh lah cenah meureun Tangerang doang itu Banten doang coba kuari ka Bogor Allah hadin sawa coba ka ditu ka Cianjur ka Sukabumi sami bae coba ka ditu ka Bandung sami mawon sarua coba ka Jawa weh pada bae ge make ge aya mauk-maukan meureun mah sarua ya Masya Allah karim ngacak berarti mimiti ti pemerintah geus ngacak lain ngurusan rakyat ngurusan pribadina ngurusan partena korupsi menjadi-jadi pemborongna geus ngacak lain jak ngamahmurkeun pengusaha geus ngacak calo mah geus karuhan ngacak kabeh ngacak ka kiai-kiaina ngacak di nasehatan lah nasihat tinggal tunggu tanggal main film manasu bareng naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirohna wa izu wa khuifu mau izohna ieu ne piuruk ceramah na kunyana geus teu didengekeun ditegor ku Gusti Allah melalui panas ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bil basai wad darra geus dibere tsunami Aceh geus dibere tsunami Pangandaran geus dibere angin beliun geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya tapi tetep bae falam yataizu henteu kana sehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding
aing langsung diberi nasihat ya tengah hidingas atau kos kitu mafatahna alaihim abwaaba kulli syai ku aing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia wari luar biasa naon bae jadi duit baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka Kalinon kadang-kadang tuh sia nya hoja sapaan ya osok burung di jodoh geus eueuh pindah ku ari maka Tangerang kali Sadane di kali Sadane na dioyak-oyak ku WH teu meunang pindah ku ari ka kawasan Pasar Kemis atuh nu makmur mah urang Pasar Kemis cek urang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan-nengan WTS teh di hareupeun mata ge aya alhamdulillahirabbil alamin murah deui 50.000 hutang